Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah amma ba'du. Para jamaah anu kalintang dimuliakeun, khususna para habaib, para ulama, para tokoh, para aparatur pemerintah, para aparatur keamanan, terutama panitia penyelenggara acara tablik akbar peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus acara haul. Mudah-mudahan ya acara sing janten hikmah wasilah karena kengingna rahmat, anugerah, karunia sareng ampunan ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Oge ya acara sing janten wasilah kana diijabah doa-doa urang sadayana anu nuju karagungan kasulitan, mugi-mugi barokahna ya acara ku Allah sing dihilangkeun kasulitanana, anu teu daramang ku Allah sing dihilangkeun panyawatna, anu nuju garaduh kasedih mugi kasedihna dihapus digentos ku kabingahan. Oge urang ngadoa kanggo pemimpin urang anu janten. Kamari urang parantos milih, pilihan pasti berbeda-beda, tapi jangan sampai karena berbeda pilihan menghancurkan kerukunan. Berbeda pilihan merupakan rahmat. Tidak ada alasan untuk berpecah belah. Setuju? Urang ayeuna parantos selesai melaksanakan pemilihan, ayeuna urang alalakur, urang ciptakan kedamaian, urang pererat tali ukhuwah persatuan. Oge para pemimpin nu janten nu terpilih, mugi-mugi sing janten pemimpin anu berakhlakul karimah, pemimpin anu sae, anu soleh, anu taat ka Allah, anu takwa, anu nyaah ka urang nu janten rakyatna. Oge tiasa nyanak urang kana jalan kasayan, jalan nu diridhoi ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ge berkahna ya acara anu teu acan garaduh jodoh sing ditepangkeun sareng jodohna. Budak-budak geus araramin kana jodoh mah. Anu keur loba hutang sing lalunas hutangna. Oge pilih aya randa nu teu acan pajeng sing enggal para rajeng deui. Oge urang ngadoa kanggo lembur urang, mugi-mugi ya lembur dijantenkeun lembur anu barokah, lembur anu tentrem, adem, ayem, damai, tenang, sejahtera. Oge urang ngadoa mugi-mugi sing kenging rizki biasa angkat ka tanah suci. Para lain angkat ka tanah suci. Terus daftar teh acan. Mugi-mugi sing araya rezekina sok engal-engal dalam daftar
bade hajian, bade umrohan, mugi-mugi ku Allah dikersakeun tiasa ngadampalkeun sampean ka Mekkah sareng Madinah. Oke tiasa ziarah ka makomna junjunan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke urang ngadoakeun kanggo saha wae wargi urang anu nuju kengeng musibah. Mugi-mugi ku Allah sing dipaparinan kasabaran, katabahan, katawakalan. Oke moga-moga urang sing disalametkeun tina sagala rupi bencana, balahi, malapetaka, fitnah dunia terutami fitnah agama. Mangga ibu bapak sadayana urang ngaos sholawat, urang sakantenan ngadoa melalui keagunganana junjunan Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyaranak cai henteu anu nyaranak cai tong waka diseepkeun urang ngadamel cai doa. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Salah sawios hancurna panyakit eta ku ngaoskeun sholawat. Di mana-mana dina badan urang aya panyakit, sok urang ngaos sholawat, sing tarik ngaos sholawatna. Sabab suara sholawat lamun tarik eta tiasa ngahancurkeun panyawat nu aya dina badan urang. Ya, sing tarik maca sholawatna siap. Oke. Anu eta tunuh supados tunuh ke sholawatna kaluhurkeun pananganana dilambaikan. Dinaon? Dilambaikan. Sok tong asa-asa gerakkeun. Ngarah badan sehat, jiwa sehat, mendapat rahmat dan barokah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina katanya Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hada ila yaumil akhirah. Semuanya Allahumma salli syifa ala sayyidina Muhammadin tibbil. Salawat yang sakit insyaallah disembuhkan. Wa'afiyatin, angkat tangannya, angkat suaranya. Absari wa diyaiha wa ala sahbihi. Salawat dariyah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman alas. Angkat suaranya. Muhammadillati tanhallu bihil uqadu تنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن
بعدد كل معلوم الله اللهم صل yang kompak semuanya kurang diangkat suaranya, angkat telunjuknya. Allah, 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 ya Allah, 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 ya Allah. Sekali lagi, walhamdulillah. Subhanallah, walhamdulillah. Hurufnya angkat. Ya Allah, 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 ya Allah, salatun. Ayo yang kompak suaranya. Allah, Allah, salatun. Berselawat yang hatinya sedih semoga dibahagiakan. Nabiun kana aslat takwini min ahdikun fayakun ya Rabbi. Nabiun kana aslat takwini min ahdikun fayakun ya Rabbi. Salawat yang jodohnya jauh semoga didekatkan. Iya, yang rizkinya sulit dilancarkan. Salatun
Coba diangkat tangannya, angkat suaranya. Lanjut. Ayo, kurang kompak suaranya. Aji. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Ayo selawat. Allahumma sholli wa sallim sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkin. Sama-sama. Sekali lagi. Aji. Malam ini malam yang penuh barokah. Malam ini malam yang penuh ijabah. Angkat tangannya. Muhammadun Nabiyuna Muhammadun Syafi'una. Obat kalau bukan sakau. Solawat engkau, sholatlah engkau, itulah obatnya galau. Angkat tangannya. Muhammadun Nabiyuna Muhammadun Bapak-bapak, ibu-ibu, memang luar biasa. Para pemuda, para pemudi, semua luar biasa. Ajib. Muhammadun panitia hebat luar biasa. Panitia hebat luar biasa. Ajib. Muhammadun Muhammadun
tangan untuk semuanya. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Waktu sudah menunjukkan jam 1. Jam 1 ajib. Lanjut. Alhamdulillah. Tolong operator ditutup heula ehona tong dehoan. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Umat Kangjeng Nabi adalah umat istimewa. Naon keistimewaanana umat Kangjeng Nabi? Di antara keistimewaanana umat Kangjeng Nabi adalah umat Kangjeng Nabi mah walaupun umat akhir zaman, tapi umat anu engke bakal pangpayuna dilebetkeun ka surga. Alhamdulillah. Aya nu hadir teh sadayana ge insyaallah calon ahli surga. Calon mah bisa jadi bisa tidak. Kakarak oge calon. Tapi aya cirina jalma nu bakal jadi calon penghuni surga. Naon cirina? Di antara cirina teh resep calik dina pangaosan. Di mana-mana jalmi resepna calik dina pangaosan, maka eta teh tanda bakal janten ahli surga. Naon margina? Margi ari pangajian teh eta teh miniatur surga. Miniatur naon? Matak dina hadis diuningakeun ku Kangjeng Nabi, idza marartum biriyadil jannah farta'u. Dauhan Kangjeng Nabi, di mana-mana aranjeun ngaliwat ka taman surga, maka anjeun kudu memetik. Kudu naon? Metik atawa ngalah nu aya dina jero eta taman surga. Para sahabat naroskeun, naon ya Rasulullah nu disebatkeun taman surga? Nu disebat surga Kangjeng Nabi taman surga adalah khilaqud dzikir. Nyaeta kumpulan tempat kumpulan jalma-jalma anu dzikir. Ari nu dzikir teh anu naon? Anu barang atuh anu emut ka Gusti Allah. Tadina pangaosan teh urang nu tadina teh emut janten emut. Urang nu tadina goreng ahlak janten sae. Nu tadina urang teu dikir janten dikir. Nu tadina teu sholawat jadi sholawat. Nu tadina hate urang teh malaweung jadi khusyuk. Saking kuhusuna nepi ka alhamdulillah. Tah ieu pangaosan sapertos kieu teh disebutna teh riyadul jannah, taman surga. Matak jalmi nu resep calik dina pangaosan, pokona mah lamun aya jalmi resep we unggal pangajian datang. Kajeun ngajina teh di sisi gawir. Kajeun ayeuna ngajina teh di nu poek. Kajeun ngajina teh dino waktu hujan. Pokoknya mah unggal ngaji resep
Di mana-mana aya tablik akbar hadir wae. Tah nu kitu teh berarti cirina bakal jadi ahli surga. Ibu-ibu resep calik dina pangaosan? Mineng teu calik dina pangaosan? Nah, mineng ngaji, mineng nyoh HP. Sok si jujur, mineng ngaos, mineng nyoh HP. Mineng ngaos, mineng main YouTube. Mineng ngaji, mineng Facebook. Mineng ngaji, mineng TikTok. Matak urang lamun hayang jadi ahli surga kudu daek calik dina riungan pangaosan. Tah umat Kangjeng Nabi teh walaupun umat anu pang terakhirna nu ku Allah dilungsurkeun ka alam dunia, tapi engke di akhirat ye umat Nabi bakal janten umat nu pang payuna dilebetkeun ka surga. Alhamdulillah. Asal jadi umat Kangjeng Nabi nu diaku Kangjeng Nabi. Anu dinaon? Diaku. Sabab aya umat nu diaku, aya umat nu teu diaku. Anu kumaha nu bakal salamet jadi ahli surga? Umat nu diaku ku Kangjeng Nabi. Aya nu kumaha nu cilaka ke di akhirat? Umat anu ngaku-ngaku jadi umat Nabi tapi ku Nabi teu diaku. Da anu penting mah aja lain ngaku jadi umat Nabi, nu penting mah diaku henteu ku Kangjeng Nabi jadi umat. Sok ayeuna abdi bisa ngaku-ngaku jadi alona Prabowo. Cak abdi teh teh ka Prabowo teh pun mang eta teh. Cak abdi teh alona. Bisa henteu ngaku gitu? Bisa, saha wae ge bisa ngaku. Tapi pertanyaannya apakah Bapak Prabowo ngaku teu ka urang sebagai alona? Wah ting teu apaleun Prabowo ka urang. Laras da. Urang ayeuna ngaku saya umat Nabi. Saya umat Nabi. Boleh siapa saja mengaku dirinya sebagai umat Nabi. Tapi pertanyaannya apakah Nabi ngaku ente sebagai umat? Nah, ya kudu jadi pertanyaan. Duh, kumaha lamun urang teu diaku jadi umat Kangjeng Nabi. Sebab dina keterangan aya jalma anu teu diakui sebagai umat Kangjeng Nabi. Bu-ibu paleh terang saha anu teu diaku jadi umat Kangjeng Nabi? Kali tinggal perhatikan. Tutup heula ehona ka operator. Hiji, nu teu diaku jadi umat Kangjeng Nabi adalah anak nu doraka ka indung bapa. Anak anu sok ngalawan ka kolot. Aya teh anak nu sok ngalawan ka indung bapa? Sok ngalawan ka kolot aya? Hati-hati tah moal diaku sia jadi umat Kangjeng Nabi. Dua, nu moal diaku jadi umat Kangjeng Nabi adalah jalema anu sok ngarenten-rentenkeun. Nginjemkeun duit 1 juta tapi hayang dipulangkeun 1,5 juta. Bang emok. Lain ukur bang emokna nu nginjemkeun, nu nginjemna oge sarua. Ya, moal diaku tak jadi umat Kangjeng Nabi. Aya nu sok nginjem ka bang emok aya? Lah mana diukna? Tobat, buru-buru tobat. Ustaz tuh, Ustaz. Lamun dek injem ulah ka bang emok. Kami toha, ya. Mitohana sok ngadak. Mitohana nu beunghar. Jeung deui mitohana nu beunghar teh anu geus kolot pisan ngarah teh maot.
Nah, jadi bisa-bisa usahakan najan hirup sus, najan duit hes, najan ayeuna pagawean teh sul, tapi usahakan ulah nginjem ka saha? Bang Emok. Ka Bang Emok. Sok neangan deui we saha anu naon? Anu Ya Pak nginjemkeun. Ustad. Ustad siapa ustad ka urang? Kumaha Pak Haji da abdi geus nginjem ka Bang Emok? Nya nu geus mah geus we. Nu penting buru-buru to. Tah, geus tobat mah pek we. Ka Bang Emok. Astagfirullahaladzim. Ese Pak Ustad. Geus tobat mah ye kudu sing leuwih bag, sing leuwih sol. Insya pek we eta mah pilih. Erek nuturkeun peryogi atau hayang salamat. Tinggal pilih, we dah hirup mah pilihan. Emang na kabeh teu peryogi da peryogi. Laras da. Enten kedah kumaha? Solusinya ya biar selamat dari Bang Emok minta petunjuk kepada ulama. Kada salin nginjem duit minta petunjuk. Aing teu ditah nginjem duit. Minta petunjuk lain nginjem duit sateh. Anu seserian teh nurut asa eta. Apanan dauhan Gusti Allah fasalu ahlan dzikri pek tanyakeun ka ahli dzikir. Sa ahli dzikir teh ulama. Tanyakeun ka ulama, Panjenengan Pak Kiai abdi teh ieu teh hirup teh kieu wae. Usaha ayeuna teh nuju tiiseun. Kita artos teh ni sesah Pak Kiai. Abdi teh kedah kumahanya ieu teh mangkaning seueur sametan ka ditu ka dieu. Abdi teh ieu teh hoyong lancar rezeki. Tah engke teh lamun ku kiai teh dibere duit dibere doa. Tapi siapa tahu doa kiai diijabah. Amin. Laras dah. Nah, Sanu nyaho. Cek kiai teh tah ieu doana atawa tah ku kiai teh didoakeun. Siapa tahu satu kalimat doa dari kiai dari ulama bisa saja urang ayeuna ku Allah dikabul sagala kahaya. amin. Da Allah mah moal susaheun. Ida arada sayan ayyaqula lahu kun fayakun. Mun cek Allah beunghar. Tuh, mah anu bisa ngalarang. Tara sentah. Tanu matak urang teh samemeh datang ka nu kararitu, memeh datang ka Bang Emok teh tanya heula ka saha? Ka ustad ka kiai. Sanu nyaho ayeuna begitu urang dek nginjem duit ku kiai teh dibere nasehat. Tuluy we jadi naon? Jadi sadar. Tuluy urang teh jadi teu hayang nginjem. Laras tah. Gitu. Sate sertifikat we cenah. Gitu. Kartos. Tos, Allahumma sholli wa sallim wa barik. Hiji nu moal diaku mate saha? Anak nu doraka ka indung. Dua saha? Bang Emok. Nah, jalema anu sok ngarenten. Tilu anu moal diaku teh jalema anu sok mengkonsumsi minuman keras. Minuman keras, obat dan lain-lain sebagainya. Kalau dia tidak bertobat lalu dia mati dalam keadaan mabok-mabokan, naudzubillah, di hari kiamat tidak akan diakui umat nabi-nabi berlepas tangan, tidak akan membantu menolong umatnya yang suka mabok-mabokan kecuali tobat.
kecuali naon hari geus tobat mah eueuh dosa gede eueuh boro-boro mabok pernah membunuh aya anu pernah ngabunuh 100 orang dina hadis tapi manehanana tobat tuluy minta ampun ka Gusti Allah tobatnya ku Allah dia terima dosanya ku Allah dihampura jadi asal tobat salah satu penghapus dosa adalah istighfar dan sholawat. Istighfar teh mun diibaratkeun seperti cai, sholawat mun diibaratkeun seperti sabun. Ari cai fungsina keur naon? Ngabersihkeun. Ai sabun fungsina keur naon? Membersihkan. Keur mewangikan. Jadi lamun orang maca istighfar jeung sholawat, dosa bakal bersih, hirup bakal seungit. Alhamdulillah. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi kahartos. Atur nuhun itu kahartos mah mudah-mudahan sing aya manfaatna. Lamun orang hayang diaku umat ku Kangjeng Nabi maka sing hade kanu jadi indung Bapa jauhi bentuk riba sekecil apapun usahakeun ulah ayeuna terjerumus kepada riba sekecil apapun anu katilu di mana-mana terlanjur orang pernah minum minuman keras, pernah mengkonsumsi obat-obatan yang terlarang, segeralah bertobat, berhentilah sebelum ajal datang. Karena kita tidak tahu kapan Israel menjemput kita. Urang teh nyaho iraha waktuna urang maot. Bisi keur mabok dicabut nyawa. Naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan sing aya manfaatna. Ieu nasihat sing janten pepeling khususna ka diri abdi sorangan umumna kanggo sadayana. Hatur nuhun Kang Ustad eta uge hatur nuhun Kang Ustad Faujan, hatur nuhun panitia acara, hatur nuhun semua yang ada di pengajian ini. Mudah-mudahan ya acara teh sing janten kaberkahan kanggo urang sadayana. Terakhir Bapak Ibu sadayana taya deui balik teh. Ayo urang tutup ku istighfar sareng sholawat ngaradeg sadayana. Urang sasarengan bebersih tina dosa sareng urang nyuhunkeun hapunten ka Gusti Allah taala. Urang tobat kalayan taubatan nasuha. Urang ngadoa moga-moga doa-doana diijabah ku Gusti Allah taala. Semoga parayun sadayana. Sing husu teu kenging aya anu heureuy. Teu kenging aya anu heureuy sing husu, sing fokus. Bayangkeun dosa-dosa urang, bayangkeun wajah indung bapa urang. Bayangkeun kalakuan urang ti baheula nepi ka ayeuna urang teh loba ibadahna ka Allah teh atau loba maksiatna. Urang teh loba elingna atau loba pohona ka Allah. Urang teh loba syukurna atau loba kufurna ka Allah. Urang teh waktu teh loba dipake maca Quran atau loba dipake nempuan HP wae. Urang teh waktu teh beak dipakai ibadah, taat atau loba dipakai maksiat. Hirup urang di alam dunia teh ngan sakedeung. Urang teh hanya sementara hirup di alam dunia teh teu lila. Pasti urang teh rek ninggalkeun alam dunia. Tak ulah nutur-nutur hawa nafsu wae, cilaka. Nafsu mah lain tuturkeuneun. Nafsu mah lain tuturkeuneun. Nafsu mah lain tuturkeuneun tapi lawaneun. Mana-mana jelema nutur-nutur kahayang hawa nafsu moal anggeus-anggeus. Satungtung can di ruang kutana. Satungtung can di boehan.
satungtung can keluar nyawa tina ragana nafsu moal eureun-eureun ngajak-ngajak kana kagorengan cak ulah nepi ka urang ayeuna nutur-nutur ka hayang hawa nafsu hayu urang ayeuna deketan ulama urang pinuhan majelis taklim buka deui Quran zikir jeung sholawat seueurkeun urang seueurkeun istighfar sareng ngaos sholawat. Mudah-mudahan urang kaasup jalma anu husnul khotimah. Andai kata urang pernah migawe dosa urang ayeuna loba, urang peuting urang migawe dosa, tapi lamun urang bisa tobat ka Gusti Allah taala, maka Allah malautan hampura. Allah bakal narima tobatna saha wae anu bener-bener tobat ka anjeunana. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan amalan maqbulan. Bayangkeun wajah indung bapa urang loba dosa kanu jadi indung bapa. Urang can bisa ngabales kana kahadean nu jadi indung bapa. Urang loba ngalawan ka indung bapa, nyusahkeun nyapekeun kanu jadi indung bapa. Bayangkeun wajah indung bapa urang. Bayangkeun wajah aranjeunana anu capek ngurus urang. Urang jeung peuting beak waktuna, beak tanagana, beak hartana dipake ngurus urang. Urang can bisa ngabales kana kasayan anjeunana. Ya Allah, mugi Gusti bahagiakeun Ibu Rama ji si Babdi. Ya Allah, sehatkeun Ibu Rama ji si Babdi. Ya Allah, mugi Gusti ngaganjar kana kasayan Ibu Rama abdi. Ya Allah. Ya Allah, mungkin aya nu Ibu Rama na parantos pupus. Mungkin ku Gusti di alam kuburna dihujanan ku hujan rahmat, hujan nikmat, hujan barokah, hujan syafaat. Mungkin ku Gusti dicaangkeun, disengitkeun alam barzahna sareng mugi dijantenkeun alam kuburna taman-taman surga. Wahai anak, lamun aranjeun nyaah kanu jadi indung bapa nu geus teu aya, maka anjeun kudu diuk dina riungan pangajian. Sabab di mana-mana anjeun diuk dina riungan pangajian seperti kieu, indung bapa aranjeun anu geus aya di alam kubur pasti bakal bungaheun, pasti bakal atoheun, bakal diganjar ku Gusti Allah. Tapi sebaliknya di mana-mana aranjeun migawe maksiat, doraka, teu salat, teu ngaji, zina dan lain-lain sebagainya, maka aranjeun indung bapa aranjeun di alam kuburna bakal tersiksa, di alam kuburna bakal jejeritan, di alam kuburna bakal sangsara. Sing nyaah kanu jadi indung bapa. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun tabadrun anta
Kisalira nampi si abdi sebagai umat salira ya Rasulullah. Abdi umat salira anu kotor, besar dosa ya Rasulullah. Ya Rasulullah, sengsara abdi dosa ya Rasulullah, mulai hilangkan isi abdi. Kabari dan abdi syafaat ya Rasulullah, syafaat, syafaat. Kamu isi abdi, kamu ipura abdi, kamu dulu abdi. Ya Habibi ya Muhammad ya Musa ya Habibi ya Muhammad Ya Allah, ringan kami sadayana di akhirat. Junjungan Rasulullah, Widya di Sibali, sing tiasa ngempel sangkap jeung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Suri asari ummil Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan doa-doa orang sing diijabah, dosa sing dihampura. Moga-moga orang di akhirat sing diangkat jantan umatna Kangjeng Nabi kenging syafaatna. Sakitu anu kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.